sih teh aduh anjing wayana aing perlu bisa engke sakedeung eka cai heula ayeuna udah asa teh bobo kumaha bos mobil aing tuh kumaha gua ini parah nih. yuk Bang ngojek Ayo, kemana? ke sana deket dah Lahun sok itu Kang. Sangke. Seberapa Bang Doy? Aduh, aing biasa nama 30 ka dia teh. Baiklah 25. 25 kan we. Kembalian Dua receh. da deui atuh ngan cuma sapotong-potong duit ge Mang Jack. Pan urang eueuh pulang. Nah, eueuh receh Mang Jack ieu deui waya kana ojek deui. Jadi pan sabalikna 25 ieu deui ka ditu jadi lunas. oh gitu ya Eueuh yuk. Tah, gitu. Jadi pan urang saya udah ngawayahna we. Kuenya. oh iya Ah. di pas ya Oh. terus aing ka ditu gimana bagai obok aing yang belagu gini mah pas tadi kira duit gak ada lagi sih teh Kiple kemana sih kunyuk teh Kiple kemana punya Kiple kemana sih kunyuknya Kiple anjing kamu nahan es dulu udah asa teh bobo kumaha bos mobil aing tuh kumaha gua nya bos Gimana mobilnya bos? Nah itu tuh. Sih. Nya. Tunggu bos, si aing putnya tinggi deui. Maaf, tunggu ketumbuhan. Tak tuh handap patayina sing baresi. Nya. Apa? KSY sia teh gedekeun. Apa atuh sing bersih kumaha? Anak mata sing bersih dua lila sing bersih goblok dua cai teh siang ini naon sing bersih hah? Itu man mungkin naon sih ya? Itu semang itu bahasanya kayak bahasa itu aing bingung ada jadi anak buah aing itu man bukan aing pinaon aing mau tong sok es tengah sareupna geura waktuna salat maghrib gitu sia teh nah ngimpi nama euy ngimpi naon kitu sia teu moal dibejakeun ngimpi mesum nya sia mah bapak aing ngimpi mesum duit ka saha atuh kunyuk aduh naon mah aing bayarna turungan pinjam duit 50 engke atuh sakedeung eka ditu heula ka mana sih teh aduh anjing wayana aing perlu bisa engke sakedeung eka cai heula ayeuna ieu geus kuat aduh buru engke aing mah butuh lagi ayeuna anjing ieu geus di ujung aduh ieu geus kuat ayeuna buru ya yang modal mah teu kuat yang modal geus ieu duit tadi make tungguan sakedeung aing mah ayeuna anjing ampun lagi buru anjing ya anjing naon deui kalau Pak 50 deui we kagok aing aduh 50 deui ya geus naon deui eta 2000 keur beli rokok aing anjing hati-hati edan ayo alhamdulillah aing boga deui anjing bau waduk ieu caduk si goblok wah busiat sigana beureuh yei Ing. Aing
aing yang ngamih lah euy, lapar ieu. Iya apa tuh? Di warpal nih teh. Heeh. Yuk. Ayo. Sok atuh pesen naon? Kan aing tadi geus ngomong yang mie kuya. Oh atuh. Gerak. Teh. Di puncak mah ieu tiris ya King. Oh atuh. Kumaha awe. Cok, nyera ket. Mangga ah, mau pesan apa? Aku ngeliat. Mie yang paling ngeunah mie naon teh? Indomie pedas mampus. Oh, kirain mikirin kamu. Saya tak budak detik. Loba pisan gaya ket teh. Masuk merah tuh. Sorry King, sorry kalau pesen juri. Ya udah teh. Mie itu aja, mie pedas mampus 2. Boleh ah, sebentar ya. Oh iya, sok. Mantep King. Enggak. Geus King sabeu euy. Mantap. Bisa, balik. Nah balik kumaha bayar heula. Bayar ku maneh kuya. Pan aing teu boga duit. Cih. Nah kumaha ieu maneh? Maneh nu ngajak ka dieu teu boga duitnya. Wayahna King, wayahna. Kali ini mah bayar laku maneh. Please King. Sia mah teu pernah pisan. Atas teh. Berapa ini? 2 mangkok. 60.000 ah. Oh, 60.000. King, bayar. Ya teh. Itu kembaliannya mah buat teteh aja. Ah, makasih ya. Ya, sama-sama. Yuk, balik. Yo. Nah kumaha siapa pikiranna ke? Naik. Aing nu mayarna. Ku sia kala dibikeun pamulangana. Kita itu harus banyak bersedekah. Rezeki itu ada di depan. Banyak. Aing mah teh yang apal. Cokot deui. Pan geus dibikeun King. Banyak kudu dicokot deui. Apa yang sudah kita berikan tidak boleh dicokot lagi. Well, Aing mah teh yang nyaho kunyuk duit nage sakitu-kituna. Cokot deui. aduh King atuh. Please King. Kali ini mau wayahna. Nu duit maneh we lah. Oh, kebiasaan sia. Pasang muka sedih gitu.